Orang sarua termasuk karena sunnah di payahan. Orang letik, orang sedang, orang gede, sunnah di payahan. Payahan lah orang. Kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orang hideung. Orang hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka di payahan sebab eta mah kadang-kadang orai bener, kadang-kadang jin ngarupa orai. Jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana. Hideung ulah waka. Lamun ngaringkuk orai teh adana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nyana kayak ngomong orai pakai adzan Mekah dong juga. Sial tak orai. Aduh. Ya Masya Allah bisa ngomong. Itu mau tidak mau orang kudu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang ngerti ngelosot. Tapi lamun haji pendek adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Dijegel sia ku aing. Betah aing ngadenge adzan sia. Orang ngegel. Teu betah ngadenge sorangan. Aduh, Masya Allah. Tah, orang adzana engke tutupan. Lamun cicing bae tutupan. Tutupan make naon bae. Bek, lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh, tapi lamun bade lain orai eueuh atawa ngolosot. Eta mah geus 100% bakalna mun kurang mun aya bae tutupan. Mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngolosot. Kula alal haq di imah ieu teh sering tah bab di dieu di imah ieu loba jin. Bari kan di imah teh jin melulu. Pernah terjadi kerjaan oleh tikene di tengah imah teh orang gede ngaringku. Ya Allah ya Rabbi. Geus nyaho geus dibere. Beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun. Antepkeun atau adzan. Adzan lah ulah. Adzan Madinah hari itu mah. Bukannya haus ya mah. Eta mah kasaksian. Jadi dia langsung kula can anggeus azan, can anggeus. Karek datang ke hayya 'alas shalah. Robah naik ka tiha. Naik ka. Oraina segede leungin kieu oraina ieu. Segede leungin gede. Aya urut kancing dia baheula mah kayu secang. Tah aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang. Baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge. Aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui. Eta teh kamar mailot baheula nungurus mak. Nah, naik kadinya aya liang segede kieu kan kancingan. Kunaon ai oraina buada segede kieu ai asup ka liang leutik asup. Je, cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya. Film naon kareta? Film naon kara? Ngomong sia. Wah, kaluarkeun ji. Teu betah aing mah ngaji jeung teu. Tah, eta urang sok pada kieu aya liang leutik asup. Jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan. Manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae. Wah, si aing kaluar deui asalna ieu. Teu beunang disengserikeun. Aduh, aju kula tek cicing deui teu seuri asup deui jadi. Ieu alal haq pernah terjadi seperti eta.